Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Nabila Putri ti kelas 10 MIPA hiji. Ayeuna abdi bade ngadongeng nu judulna Syekh Maulana Akbar. Kieu ya caritana. Kacaritakeun dina taun 1740. Harita Sultan Cirebon ngutus 2 jalma. Nu kahiji dalam panungtung turunan Sultan Agung ti Mataram. Anu kadua Dipati Ewanggaswana, putra Arya Kamuning ti Kuningan. Eta 2 utusan teh dipapancenan nangkep dalam papak di Tarikolot, kaleren Majalengka ayeuna, sarta kudu nyebarkeun agama Islam. Utusan nu duaan eta teh mimitina datang ka Sindang Kasih, tidinya kakara ka Tarikolot. Di Majalengka, Dipati Ewanggaswana ngaganti ngaranna jadi Dipati Suraga. Duanana teh sababaraha kali ngababakeun nyieun kampung anyar, diantarana bae Desa Munjul. Hiji waktu aya beja yen dalam papak teh nyumput di hiji imah. Tuluy we eta imah teh dikepung dibantuan ku rakyat tidinya. Tapi dalam papak teh teka panggih. Terus Dipati Suraga asup ka gua. Katingalieun aya seeng nu geus teu kapake. Barang ditokong, di jerona teh aya dalam papak keur ngaringkuh. Tapi dalam papak teh teu beunang da kabur-kabur. Dipati Suraga kacida ambekanana. Seeng ditalapung nepi ragrag di hiji leuwih. Ti harita eta leuwih teh diaranan jadi leuwih seeng. Terus nu ngarudag dalam papak teh baralik deui ka Desa Munjul, kulantaran geus rupa-rupa cara teu hasil keneh wae. Dipati Suraga akhirna menekung kanu agung, nedap pituduh kumaha carana nangkep dalam papak. Akhirna menang pituduh kudu indit kabeh kaler ka muara Walungan Cimurui. Isukna Dipati Suraga miang bari mawa batu urut menekung tea. Eta batu teh ditendeun deket Curug Cibangbara. Supaya dalam papak teh curigaeun, Dipati Suraga ganti deui ngaran jadi Syekh Maulana Akbar. Dipati Suraga alias Syekh Maulana Akbar ingetan kana tugasna anu kadua, nyaeta ngislamkeun rakyat Majalengka. Tapi can kapikiran wae kumaha cara-carana. Nya menekung deui atuh nuda pituduh. Akhirna menang pituduh yen manehna kudu nikah ka Nyi Iut, anakna Ki Beryut urang Tarikolot Majalengka. Mulang ti tempat menekung geus nyampak semah nu ngaran Ki Hari. Asalna ti Kuningan. Sanggeus ngarempugkeun ngaranna Nyi Iut, isukna Syekh Maulana jeung Ki Hari Mariang. Anu ngadatangan Ki Beryut teh Ki Hari teu dibarengan ku Syekh Maulana. Ki Hari teh ditarima kalawan sukabungah ku Ki Beryut lantaran aya beja rek ngalamar anakna. Ki Beryut nyangka yen anu hayangan ka anakna teh Ki Hari sorangan. Manehna kageteun barang ngadenge yen nu rek ngalamar anakna teh babaturanana. Tapi akhirna mas Ki Beryut setuju-setuju wae narima lamaran babaturan Ki Hari. Asal lain jalma nu ngagem agama Islam. Ki Hari kapaksa ngabohong yen babaturanna teh lain anu ngagem agama Islam. Pagaweana teh tukang nabeh gembyung. Sanggeus lila didagoan, kurunyung Syekh Maulana Akbar datang. Akhirna Syekh Maulana Akbar teh nikah ka Nyi Iut. Nyi Iut dibawa pindah ka muara Cimurui. Ngaranna diganti jadi Nyi Lamar Jayanti. Kulantaran nikah nu mimiti mah lain cara Islam, nya diayakeun deui nikah nu kadua. Malah make raramean sagala. Nyaeta nanggap gembyung pimpinan Ki Geredong.
Sanggas istrina asup Islam, Syekh Maulana Akbar boga niat rek ngaislamkeun rakyat Tarikolot. Isukna rombongan Syekh Maulana Maryam anu mimiti didatangan teh nya mitohana ningali anak jeung minantuna daratang kibriut pohara atau heunana. Tapi kagetan barang nyali parabot seni gembyung nu dibawa ku minantuna. Akhirna diterangkeun yen rek ngayakeun raramyan kumaha gembyung. Kasenian gembyung teh diayakeunana sabada Isa supaya teu curigaeun Syekh Maulana Akbar nitah kibriut nyadiakeun sasajen cara biasana rek aya tanggapan. Sanggeus nu lalajo daratang, Syekh Maulana pidato yen tatabehan teh rek dilaksanakeun asal nu lalajo janji daek malayar. Ari mayarna lain ku duit, pare atawa barang sejen, tapi cukup ku ngucapkeun sahadat. Ti harita urang Tarikolot arasup Islam. Syekh Maulana Akbar terus ngajarkeun bag-bagan agama. Hasil gawena dilaporkeun ka Sultan di Cirebon. Tapi manehna mah tetep renggenek di Cimurui. Tinggi lamar Jayanti teh boga anak 5. Nyaeta Sirna Jati, Singapraja, Raksakerti, Yudakerti, jeung Nyi Sekar Gambir. Cekap sakitu, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.